Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla tazawwaja an ummati ma haddathat anfusaha ma lam ta'mal wa la tatakallam. Rawahul Bukhari. Iwatu iman, Bapak, Ibu, muda-mudi anu sami milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sabadana urang sadaya manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah anu Maha ngatur, kalebet ngatur yuswa urang dugi ka waktos ayeuna, waktos anu kedah teras dimangfaatkeun ku urang sadaya kanggo teras mapai ngalengkahkeun sampean menuju karidoan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upami Allah parantos ridho kana naon anu dipidamel ku urang, Allah bakal numbuhkeun urang dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Kadituna Allah bakal maparin rizki anu langkung sae ti Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirna urang di ieu majelis diantawi wasilah urang kenging rahmat barokah kalih kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kasalamatan berkaitan sareng interaksi sareng manusia, mudah-mudahan kitu oge langkung saya tangtosna interaksi urang sareng Allah, mudah-mudahan sadayana dipasihan kagampilan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Abu Hurairah sahabat Nabi sateuacan lebatkan ayatna kantos nyanggem seueur hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, Imam Muslim anu katampi ti Imam Abu Hurairah. Hiji waktos Bapak Abu Hurairah kantos nyanggem, Nabi inna fulana saestuna hiji istri eta teh rajin salatna, rajin saumna, rajin sedekahna. Seueur pisan sedekahna, seueur pisan salatna sanes nu wajib wae, bahkan saumna oge sanes nu wajib hungkul. Tapi saur Abu Hurairah eta istri teh nyerihatekeun tatanggina. Maka saur Nabi hiya finnar, eta istri di neraka. Terus saur Abu Hurairah, Nabi aya hiji deui istri, ieu mah teu seueur salatna kajabi nu wajib, teu seueur saumna kajabi nu wajib, sedekahna saalit ngan saukur keju we hungkul, sanes keju. Mun bilih da teu acan sarapan sok emut teh kana kejo we urang mah. Keju Bu, mung dimasihkeun teh eta we keju. Tapi tatanggina teu nyeri hate ku lampahna ku ucapna. Saur Nabi hiya fil jannah, kawi sok sapalih memahamina henteu dituntaskeun. Fawailul lil musallin, cilaka jalmi anu salat. Nah cilaka jalmi anu salat kaluhur ka handap, cilaka kaluhur ka Allah salatna teh lalai wae, cilaka ka handap katihan tuang balah malah maanjeuna ngahalangan batur anu bade masihan tuang ka jalmi nu miskin. Maka nu kieu sami salatna cilaka.
Nah, Bapak Ibu, maka dina waktos ayeuna pembahasan urang lebih khusus sareng muamalah kumaha urang teh nu beriman sadayana bersaudara. Urang tingali terjemahna Imam Ibnu Katsir. Kumaha penafsiran Imam Ibnu Katsir berkaitan sareng urang teh nu iman bersaudara. Janten bersaudara teh sanes sa NU, bersaudara teh sanes sa Persis, bersaudara teh sanes sa Muhammadiyah, bersaudara teh sanes sa Al Irsyad, bersaudara teh sanes sa entos PUI, bersaudara teh sanes sa Dewan Dakwah, bersaudara teh sanes seueur upami disebatkeun mah nu bersaudara teh sanes eta hungkul salami iman ka Allah eta teh bersaudara. Maka ku abi di judulan Pak nu kahiji iman bersaudara damai sumberna rahmat Allah. Upami negeri urang Pak hoyong kenging rahmat tak ieu kedah sing iman kedah bersaudara kadituna sing damai. Siap Bu? Gaskeun. Jadi hoyong ngetes ibu-ibu, bapak mah ngupingkeun nya. Bapak mah imam. Ibu siap? Naon? Urang tes heula. Takbir. Leuleus ya mah can sarapan Pak. We handinya takbir. Atel masnya tos laminya mas teka jalannya tos lami itu gogorowakannya Masya Allah. Yuk Bu ira hiji waktos maku abi dipingpinnya abi dipayun ibu bapak dipongkor tak takbir nah gitu Bu jadi rewas Bu nah gitu ya. Mangga Bapak Ibu orang tawis ayatna innamal mu'minuna ikhwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayatna insyaallah tos pada apal ya. Serat naon Bu? Al-Hujurat ayat 10. Bu punten Paknya. Al-Hujurat heula tingali heula. Al-Hujurat teh ruangan-ruangan, kamar-kamar, bilik-bilik cinta Rasulullah. Berhartos Pak Bu konsepna anu sering bermusuhan mah sanes pameget. Eta Bu leres nu sering iri dengki keheul ka batur mani babari teh keheulna teh. Ibu-ibu nah dominan perasaan. Upami ibu mah dominan perasaan jadi cepet dipantik keheulna cepet ditoel ngarah keheul. Bapak mah ieu heula mikir heula. Maka nu janten pamimpin di rumah tanggi bapak supados naon Bu? Supados mikir. Mohon Pak, mohon supados perbuatana ladang mikir da ternyata hidayah nu ku Allah dipasikeun ka urang pertama kali teh akal kedah dianggo ngan ibu kadang kawis akal katutupan ku rasa. Mun rasa teh aya emosi, aya naon? Emosi, aya naon deui? Emosi, ayo we emosi. Mohon gugah kulem emosi. Ningali dompet, ningali kulkas, mau sagala Pak emosi. Sami ibu mah teu kaopan ningali baliho kalem atuh Bu. Nah emosi wae ibu teu tenang. Nonton film ibu kantos nonton film Indosiar jol emosi. Tuh kalem geura Bu. Nonton film India ibu mah langsung sedih. Nonton film Jurig langsung sieun. Padahal apa teu film eta bohong asli. Nah sieun. Gitu apa? Da perasaan mun bapak mah nya teu langsung sedih. Ningali film India teu langsung sedih. Nah teu langsung sedih mikir ieu teh bohong. Ieu teh film gitu Bu.
Terus ningali jurig nah teu langsung sieun bohong. Ibu mah apa ningali film jurig langsung nangkep ka bapa nyekelan ka bapa tuh nya sok hoyong dicekelan mah nonton film ayeuna nuju aya sok naronton atuh Pak mun katasik naronton nging di dieu wae cobi kana nonton supados buktos dosa nu pados buktos dosa mending ngaos Bu ngaos mah gratis nonton mah anu pinuh gratis anu mayar tuh jadi ngaos teh engkege kedah oh geura Pak Bu pinuh geura sok penasaran aji hoyong nyobian sing mayar geura da upami judulna pangaosan di Masjid Agung kitu we pangaosan di bioskop pinuh moal tuh naha mayar pangaosan di bioskop apa pinuh wae emang aya ceusad aya pangaosan bioskop aya ya nage Pak bade nyobian mah urang ngaosna di bioskop ngan era we masjid makmurkeuneun siga nu teu aya masjid Pak kalah ngamakmurkeun bioskop sip ya ulan gereja jadi we kasinggung Pak Bu punten ari bapak-bapak Jumatan sabaraha kali sasaminggon sakali ari wargi urang nu ka gereja sabaraha kali saminggon jadi lamun aya bapak-bapak anu ka masjidna Jumatan hungkul siga mun sok izin Pak teh ari Jumatan ieu eta aya Jumatan ari asar tos teu aya hari maghrib teu aya isya teu aya subuh teu aya jadi pendakna teh Jumatan berarti siga cek ibu mah kan ka gereja hanya ka gereja ge sabigu sakali Pak jadi lamun aya bapak-bapak Jumatan hungkul teu tebih beda siga nu eta komo aya anu ka masjidna teh Pak sataun sakali ari sugan teh teu aya Pak aya aslina ustaz cenah abi mah pun lanceuk naon ka masjidna teh eta we cenah Idul Adha Idul Fitri bari eta ge henteu jadi ka masjidna da di lapang luar biasa Bu tapi eta teh masih leuheung Bu da aya Pak anu henteu pernah panggih sareng Idul Adha Idul Fitri aya deui kana Rosi istrina teh Ustad ari abi kenging cerai sareng eta kenging abi teh kitu we Bu yang mun da itu mah masuk dari kategori Pak masuk dari kategori boleh meminta cerai ya we Pak cabi teh tos sabaraha lami teh salat tingawitan nikah ari ayeuna tos sabaraha taun pun anak teh tos SMA gaskeun ulah kagok nepi ka maot teh kitu bulah udah terus ke SMA tuh minimal SMA teh 16 tahun Pak berarti salami nikah 16 tahun kabayang tuh Pak Idul Fitri sorangan Ibu Idul Fitrinya bersama anak meureun ditarosnya ku batur teh aya suami ka mana nuju iya nuju itu gitu Bang Toyiban Bang Toyib mah uihna nah apal ibu mah karena sejarah Bang Toyib mah kan mun ditaros ari Nabi Ibrahim ninggalkeun Siti Hajar sabar alami terus dilongokna sabaraha tahun sakali terang teh Bu nyobios kayak orang terangkeun mangga Pak urang aos innamal mu'minuna ikhwatun saestuna teu aya deui Pak hanyalah orang yang beriman yang bersaudara ieu teh kieu Pak maksudna sata acan ngaoskeun tafsirna nya pokona mah Pak buktos iman sareng henteuna urang teh kabatur dulur atanapi jadi batur jeung dulur atanapi jadi batur ieu mah dulur jadi batur beuki batur mohon Pak kan kedahna mah batur jadi dulur jadi dulur sehidup sesurga siap Bu jadi paripaos bahasa Sunda teh Pak kadang kawis kedah dilalempang dulur jadi batur batur jadi dulur jadi batur jadi dulur kadahna mah dulur tetap jadi dulur batur
Jadi dulur, asal sesama beriman kita bersaudara. Ujian keimanan ngan aneh Pak, orang Islam mah resep naon? Resep papaseaan siga Yahudi. Coker aku Bapak Ibu tingali anu pasea sarang wargi nama Pak dina surat Al-Baqarah 85 Yahudi. Upami aya wargina diusir, upami aya wargina bermusuhan, upami aya wargina hayo we midamel dosa. Sarang wargina eta mah Yahudi, Bani Israel di kalangan Yahudi anu teu taat ka Nabi Musa. Urang mah anu taat ka Allah Pak. Maka nalika abdi sareng Bapak Ibu kalebet iman, buktos imanan naon? Teu aya keheul-keheul ka sasami urang. Sing nyaah urang teh sareng urang teh wargi, upami aya lepat wartosan sanes dibejakeun ka batur. Ibu upami abi lepat, ibu bade ka abdi langsung atau pinaroskeun ka nu sanes? Ngarah rame mending ka nu sanes. Padahal mah Pak upami tabayun mah langsung ka jalmina. Misal Pak Joko ternyata piobroleun. Ibu bade nyarios ka Mas Joko nah aku naon piobroleun atanapi bade naros ka ibu deui pas nuju ngaos. Misalna teh nuju ngaos kieu, "Yeuh, ari Mas Joko kunaonnya?" Cek ibu nu ieu teh, "Duh katuh, ke urang taroskeun ka nu sagigireun." Ari Mas Joko kunaonnya? Tah samasti we Pak gibah teh teh. Ayo we Pak tataros. Beres teu bu upami narosna ka nu sanes jenisna. Moal beres, kalah ka nyebar. Bari kadang kawis di tengah-tengah teh teh Pak 1 2 3 cek nu 4 yeuh aya masalah jeung istrina cek nu 4 teh kan nu 3 2 1 teh oh kitu nya terus nu tukang teh da ka kuping meureun nya harewasanana opatan nu ibu teh nu di pengker teh nyarios aya naon atuh Mas Joko oh kabayang teu Bu tuh luar biasa padahal mah taroskeun langsung terus saur Mas Joko teh teu aya nanaon tos diwaler mah Pak cekap bade Mas Joko ngabohong berarti dosa payunan Allah bade Mas Joko jujur berarti kaging pahala payunan Allah kitu we Bu siap gaskeun awas teh munculna di ibu-ibu soalna ibu mah teu kaopnya teu kaop nya ningali baliho ge diobrolkeun panjang kadituna teh urang bari teu wawuh diobrolkeun Pak ka gorenganana Bu kumaha upami di akhirat ibu ditagih nah nyarioskeun ka awonana terus bade dibayar kumaha di akhirat mah teu tiasa nyuhunkeun dihapunten ya saur Allah tinggal ibu fa aslihu sok islah damai baina akhwaikum di antawis wargi wayahna nu paceng kadan ge kedah ngahiji anu pasea ge kedah ngahiji wattaqullah sing sieun ka Allah tarakwa ka Allah la'allakum turhamun supados kenging rahmat supados urang dipasihan rahmat ulang lungsur Pak innamal mu'minuna ikhwatun saur Imam Ibnu Katsir hartosna teh saudara sesama agama jadi nusa agami teh saudara abdi sareng ibu walaupun teu aya kaitan nasab sareng hasab maka abdi kali ibu aya kaitan naon nu langkung kiat agama upami kitu ningali Maroko ayeuna nuju ruksak ku gempa ningali Libya nuju ruksak ku banjir bandang wargi urang sanes tuh mung punten Maroko apa Libyanya anu teu nampi bantosan langsung jalmi kajabi ti 4 negara Maroko ya kunaon Pak henteu nampi lupa dos gampil Pak teu seueur teuing jalmi sanes berhartos bantosan urang teu tiasa dugi berhartos eta teh sok dugikeun bantosan urang ka 4 negara anu ditampi ku Maroko ali menyusahkeun deui ka urang urang dorong doa mudah-mudahannya ku Allah mapa nu digdaya eta bangunan sakitu ageungna sababaraha detik ruksak padahal abi sareng Bapak Ibu uninga ngabangun mah lami pat teh tapi digoyangkeun nama ku Allah cetek rungkad runtuh sadayana hancur sadayana maka tawis kanggo urangnya mobil ku cai ruksak ku gempa ruksak supados urang tambih tambih sadar Allah maha kawasa upami anu saling pika keheul teh lirenan gitu ya Bu ya raskeun
selama sesama agama orang bersaudara, seperti yang disebutkan oleh Rasul dalam salah satu sabdanya. Jantan Imam Ibnu Katsir ngutip sabda, al muslimu ahul muslim, ari muslim teh saudara sareng muslim, la yadlimuhu wala yuslimuhu, teu kenging aniaya kanu sanes anu muslim, teu kenging oge ngajurumuskeun jalmi anu muslim. Bade kana naon we Pak ngajurumuskeun mah, upami ngajurumuskeun mah kana kaawonan. Hartos Bapak Ibu bahwa ternyata bersaudara teh muslim sareng muslim, naon cirina? Tidak mendolimi, tidak menjerumuskan kana dosa. Terus Bu, ari dolim naon? Anu sok dolim teh bapak ibu teh. Duana ari nu sok merasa terdolimi bapak ibu. Ibu, sok contoh ari anu di bumi sabar bapak ibu, bapak. Ari nu ngaraos sabar, tuh kan ibu mah perasaan. Ibu mah ngaraos sabar, padahal sabar meureun. Sabar tapi tidak sesabar naon buktosna. Ti payuning emut keneh teu pelajaran sabar saur Imam Ibnu Hajar Al Asqalani Ibu. Ti payun kantos dibahas sabar sampai mati, bahwa belajar sabar mah seumur hidup, kantos dibahas di dieu. Materina tos disampikeun ka Ibu. Emut keneh teu aya ciri sabar. Sing hilapnya eta teh ciri manusia Pak. Mun teu hilap ieu teh saha Ibu teh? Tos we hilap lah babarinya. Tah Bu, kunaon ibu-ibu tidak lebih sabar nyarios. Kan bapak-bapak mau upami gaduh masalah tara langsung ngobrol. Diheungheum we bapak mah. Diraoskeun we nyeri teu kitu. Ditutupan we tah eta mah bapak-bapak, ibu mah diobrolkeun. Janten upami kitu saha nu sabar? Bapak. Ibu sabar? Sabar, tapi tidak lebih sabar daripada tah kitu. Tapi cenah pun lanceuk mah Ustaz ngobrol wae. Pun lanceuk mah ngeluh wae, ieu teh kumaha nya? Berarti pagentos eta mah pasangan anu saling melengkapi, sadayana ge melengkapinya. Upami suamina seueur ngobrol, istrina balem. Upami istrina nu seueur ngobrol, suamina kitu babari kiri kanan, kanan kiri. Nu kadua Pak, dina hadis nu sanes Imam Ibnu Katsir nguningakeun, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Ieu teh hadis panjang Pak, tapi dipotong ku Imam Ibnu Katsir riwayat Imam Bukhari. Teras saur Imam Ibnu Katsir, tah ieu teh ciri nu katilu. Ciri naon? Ciri anu bersaudara. Anu kahiji tidak mendolimi, anu kadua tidak menjerumuskeun, tidak mencelakakan atuh. Hayu ngiring jeung abdi, moal ditipu, nipu Pak. Tak eta teh naon namina? Ngajurumuskeun. Yuk moal naon ieu mah moal cilaka. Moal naon ieu mah henteu sing percanten ka abdi. Ulah percanten ka bapa mah dosa, syirik teh. Percanten mah ka Allah. Teras Bu, nu katilu naon? Salami urang nulungan batur, maka urang bakal ditulungan ku Allah. Maka ciri anu bersaudara mah saling menolong. Tapi ayat panduannya Bu ya, menolong itu tidak dalam dosa dan permusuhan, tapi menolong itu dalam kebaikan dan takwa. Kalimatnya terus pada apalnya, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Urang posian contoh Bu, tolong menolong dina kasayan. Akang hayu ngaos yuk, hayu. Anu hiji mah hayu, anu hiji Kang hayu ngaos. Aduh nuju teh aya kendaraan, ku abi dianter, ku abi dibonceng. Ta eta nolong dina kasayan. Upami nolong dina takwa naon? Sami siga ka masjid, salat, saum. Abi teh ek saum tapi teu aya keur saur ti abdi. Abi teh bade saum tapi teu aya keur buka ti abdi. Tah itu. Siap Bu? Kulan? Aduh, cenah abi bade saum tapi teu aya kekuatan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sok we kawitan heula bismillah. Nah, cenah kawitan heula bismillah, pan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik
tuh nu ieu mah masalahna sanes teu gaduh kanggo saur sanes teu gaduh kanggo buka tapi teu gaduh kekuatan. Berarti gering gitu atuh upami teu damang mah Pak boro-boro saom mun huapna ge hese Pak kunaon Pak salatna ge cali kadang kawis gitu ya ngan ieu mah bahasa nu sanes berarti henteu gering henteu ngan teu aya tanaga gitu mah anu teu aya tanaga kumaha nu kitu mah pasihan tanaga biasana teu gaduheun bensinan geura sok saum anu lulus saum insyaallah kenging artos 100.000 saum atuh abdi mah tiap hari 3 juta tuh Pak lumayan ya ti saha nyati suami masing-masing hari bapak ti mana ti majikan masing-masing ya upami barudak ti sati urang atuh pasihan nya sok yang 1.000 kenging teu Pak kanggo memotivasi mamangga ngan kedah ngalalempeng niat ari ieu saum kanggo Allah kanggo 100.000 kagok atuh Bu maneh hayang 100.000 panya mending ganjaran ti Allah daripada 100.000 upami sasaum sakali 1 juta lumayan siap moal urang mah siap Bu urang mah sadaya ge tos karena Allah tos tah ieu Bu terus dina kitab sahih anu sanes diuningakeun Imam Ibnu Katsir ngutip deui idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin walaka bimithlih. Apabila seorang muslim berdoa untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tah ieu Pak bidhohril goib ngadoakeun wargi urang anu wargi urang teu terangeun didoakeun ku urang qalal malak malaikat nu ngaaminkeunana wala kabimithlih bari bakal uih deui ka urang janten Bu Pak punten salah sawios wasilah urang doa diijabah teh sing seueur ngadoakeun batur da bakal uih deui ka urang kartos Bu abi mani keheul ka si eta da kunaon kitu si eta mah ih naon we namanya contoh eta Bu maka setiap kalimat-kalimat nu diucapkeun ku urang Pak ih ka dituna awon tah eta teh tiasa uih di ka urang tos we upami ningali batur awon teh sing janten pelajaran ka urang mudah-mudahan dosana diampura ku Allah kan langkung gampil tah eta teh engke ka urang Pak uih deui dosa urang dihapunten ku Allah didoakeun ku abdi ya mudah-mudahan dipasihan kesehatan tah sehatna wih di ka urang Pak da diaminkeun ku malaikat kan tenan upami bidhohril goib teu katingali ibu kantos ngadoakeun abdi sering ibu teh payuneun bapak ge sami Pak payuneun mah abdi ge ka bapak sering payuneun patarosana dengan ikhlas dan ridho abdi teh salat tahajud tos beres eta assalamualaikum teu disuhunkeun ku ibu bapak teh ya Allah sadaya jamaah panumbangan nu kantos ngaos sareng abdi mudah-mudahan dipaparin kesehatan keselamatan kabarokaan dipasihan panjang yuswa maka eta doa bakal uih deui ka abdi ka Makkah teu kedah disuhunkeun ku bapak ibu abdi teh jol ngadoakeun ya Allah jamaah panumbangan mudah-mudahan digampilkeun urusanana dipasihan luas rizkina sanes kanten didoakeun maka nalika eta keluar doa ti abdi bari teu disuhunkeun ku bapak ibu na teu terang abdi ngadoakeun faqalal malak maka malaikat bakal nyanggem amin walaka bimithlih malaikat teh Pak ngucapkeun amin kanggo nu didoakeun ku urang teras eta malaikat ngadoakeun urang walaka bimithlih kanggo urang ge sami jeung siga kitu jadi mencerca mencela orang lain uih deui ka urang Pak mending ngadoakeun wilujeng Pak bilih nyondong aya waktos peluang tos aya kesempatan tos terbuka wilujeng berjuang mudah-mudahan digampilkeun ku Allah dina perjuangan politikna kan langkung saya kene kitu Bu hari maneh bisa naon hayang nyalon boga naon minimal atuh Bu urang teh nya teu ngalemahkeun batur teh ngadoakeun wilujeng nya Kang mudah-mudahan digampilkeun ku Allah mudah-mudahan ditebihkeun tina fitnah mudah-mudahan digampilkeun sanes kanten urusan kulawargi sareng niat saena kan langkung saya Bu ya
Ini baru bersaudara Bu. Nu dicerca ku urang kadang kawis muslim deui Pak. Anu dihina ku urang kadang kawis muslim deui, maka yuk abdi bapak ibu kadang kawis mungkin emut, jual emut ka abdi emut ka ibu, ya Allah si teteh ieu teh kantos curhat, si aya kantos curhat ka abdi, ibu bapak ieu teh kantos nyanggem ka abdi, mudah-mudahan urusanana digampilkeun, kan tiasa kitu Pak. Da teu hese ieu ngan perkawisna urang teu mentingkeun kitu we Pak. Da ngaraos ibu teh batur, ngaraos bapak teh batur, padahal punten Pak abdi dugi ka ayeuna sapertos kieu ku Allah disehatkeun, tiasa janten sanes doa abdi nyalira Pak, bahkan doa sepuh panginten doa bapak ibu anu kadoliman ku batur abdi teu terang terus ngadoakeun abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi teh ngan sakali ka bapak teh, salam sing salamet ibu, warahmatullah sing kenging rahmat, wabarakatuh sing kenging barokah. Abdi mangan sakali Pak. Hiji ibu bapak sakieu ka abdi. Upami nu sumping ayeuna 200 berarti abdi mah ngadoakeun bapak mung sakali, bapak sareng ibu mata 200 abdi kenging doana Pak. Ya Bu. Di kadang kawis kitu ibu-ibu teh nuhun, jazakumullah khairan bapak sami. Seueur kasayan kunaon urang teh teu kenging nyilakakeun batur Pak. Teu kenging urang sadaya ngadoliman batur, mun ieu teh silih salametkeun silih doakeun. Janten cirina tinggal ibu, nuka hiji tidak mendolimi, nuka dua tidak menjerumuskan, anu katilu saur Imam Ibnu Katsir selalu menolong, tidak dalam keburukan dan dosa nolongan teh, tapi dina takwa sareng kebaikan. Anu kaopat naon Pak? Selalu mendoakan. Ta ieu teh ciri bersaudara Pak. Gampilnya. Mas bade teras ka mana? Abdi bade teras ieu, teras ka gunung. Umroh ka gunung heula atuh gentosnya abdi bade umroh omun atuh, mudah-mudahan digampilkeun ku Allah. Sasi Oktober teh abdi angkat kaping 3 dugi ka kaping 12, teras kaping 22 dugi ka kaping genep November, teras kaping 17 November angkat deui. Janten sasasi satengah mah lieur gerang kita jadwal abdi teh kacobiannya. Kalau abdi diwartoskeun insyaallah kaping hiji tos kaluar jadwalna Pak Haji, abdi angkat iraha teras jadwal abdi nu teu tiasa iraha wae engke diuningakeun. Aya nu bade ngiring. Bismillah Bu ya. Kaping 22 mah rada lami ka Turki heula. Sapalihna mani hoyong dugi mudah-mudahan tiasa dugi Pak ya ka Maroko ka Libya. Eta Bu, teras Pak hadis anu ngajelaskeun ieu saur Imam Ibnu Katsir seueur salajengna masalul mukminin perumpamaan jalmi-jalmi nu iman fi tawadihim nyaeta jalmi-jalmi anu saling mencintai Pak, mawadah atuh tawadi teh Pak, mawadah saling mencintai, watarahumihim di dalam saling menyayangi berkasih sayang, watawasulihim dina naon Pak, dina saling silaturahim teh. Tak ieu teh ciri nu salajengna Pak, saling mencintai ibu, saling merahmati, berartos ieu teh ciri salajengna. Teras nu watawasulihim selalu menyambungkan silaturahim. Upami silaturahmi per urang, upami silaturahim per wargi, dulur sanasab teu kenging seueur we bendu. Punten Bu. Duy ka Nabi mah dina hadis nu langkung panjang ya, riwayat Imam Bukhari ti Abu Hurairah Pak, teu kenging hasud, teu kenging saling nukangan, teu kenging saling benci. Urang sok aya ning panya wargi sareng wargi teh patukang-tukang alim ningali. Cenah usad boro-boro wargi abi mah jeung salaki ge patukang-tukang. Mung ningali we abdi mah. Peureum abdi mah. Jadi mun peureum teh peureum, nya peureum sadaya ge. Nya maksudna abi mah alim ningali, kapun lanceuk teh keur keheul, ta eta teh bu dilarang ku Nabi. Bu, Pak, urang diajar kasanya Ummu Sulaim Pak, hiji waktos mah urang bahas Ummu Sulaim Bu ya. Ibu bapak emut keneh Ummu Sulaim teh nya dugi kasok ku ibu mah da pasti diemutan weh. Kumaha carana sapertos Ummu Sulaim dina posisi menyedihkan putrana ngantunkeun tapi bisa berhubungan badan dengan suami. Bu urang boro-boro ngamalkeun ngemutan we heula Bu. Ceuk urang mah eta teh istri teh boga perasaannya Bu.
Cobi gerabu putra nangantunkeun tiasa dangdan tiasa dangdos mayunan suamina berhubungan badan layaknya tidak ada masalah. Ibu tiasa boro-boro pan ibu boro-boro murang kali ngantunkeun bunya gaduh masalah anu hayang ngobrol hayang naros hungkul ka suami ibu mah jadi baeud tah. Cenah abi mah daripada munafik tuh ibu mah nyebut munafik ka Ummu Sulaim teh. Cenah eta mah ngabohong Pak tingali Ummu Sulaim bu kan memang ku abi Pak dipilarian ya kunaon Ummu Sulaim tiasa kitu atuh wajar bu da Abu Tolhah nage suamina luar biasa. Saur Ummu Sulaim tidak pernah cenah aku makan kecuali disuapi oleh suamiku gitu tuh. Naon atuh janten bu tingali kunaon Ummu Sulaim tiasa kitu punya margi suami nage aduh Pak teu pernah tuang cenah kajabi nyahuapan abdi ieu sami siga ibu-ibu eta teh sok disuapan ku bapak mun keur teu damang eta ge mun teu aya budak da mun aya budak mah neng tuh si bapak dibaliknya neng tuh si mamah teh gitu sugan teh ku bapak teras paling hoyong cenah para regel ya teh hoyong dirancet ku bapak teh teras dipencetan lah aya mah uju cenah ka mah uju ya jual kasih makan bu mending mayar cenah bapak mah daripada mencetan da teu bisa bapak mah punten Pak padahal istri mah sanes peryogi bener mencetanana kulan lusannya perhatiannya ya, jadi ibu teh punten wangsul teh urangnya Pak urang mah da luar biasa pan sabar teh tadi ge Pak wangsul karorompok mulih ka bumi teh Pak urang teh pas mulih ka bumi teh ningali istri tos kabayang teh enjing-enjing capek kacida masakna nyeuseuhna gegerohna nganturkeun murang kali uah uwihna maka pas gitu teh langsung weh sok calik heula naon teh calik sok calik kurang peuseuh ku ayang. Enak ibu mah perut pret eta teh doa tuh bu ibu mah teh yakin mudah-mudahan kieu tuh amin amin gitu tuh bu usah cenah di amin amin ge lah aing mah sugan we janten doa apanya janten kemah bapak teh tos ngawas ieu mah Pak tiap mulih teh kitu teh aya bapak ge engke aya bapak saha atuh saha bu ge punten bu punten bu nuju ka punten nuju ka pungkur si bapak ngantunkeun doaan teu ngadoan teu sapertos ku ngadoan pan pasti doa urang mah Pak upami dikantunkeun ngantunkeun ibu-ibu ya ngadoana teh pan innalillahi wa inna ilaihi rajiun mudah-mudahan dihapunten dosana diluaskeun alam kuburna dicaangkeun alam kuburna kan gitu Bu ya atarapi ngadoa ku doa jenazah Pak ya tinggal ibu Abu Salamah kantos ngajarkeun istrina Ummu Salamah. Saur Abu Salamah teh aku mendengar Nabi berkata, jika kita mendapatkan musibah maka segeralah istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teras we ngadoa Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Tah Ummu Salamah teh ngadoa eta Pak nalika Abu Salamah ngantunkeun ya Allah innalillahi wa inna rajiun sadayana kagungan Allah wih deui ka Allah ya Allah abi teh kenging musibah gentos ku ganjaran abi teh anu langkung sae gentos ku nu langkung sae kapungkur ngadoaan teu anu nembe muhun jadi we teh digentos kitu tinggal ibu Ummu Salamah teh kieu Bu Ummu Salamah pokona mah kalau aku yang meninggal duluan engkau enggak boleh nagih lagi nikah lagi ya Abu Salamah ya cenah kitu teras jika kamu yang meninggal duluan aku tidak akan nikah lagi saur Ummu Salamah teh kitu sateu acan nikah teh janjian jika engkau meninggal duluan wahai Abu Salamah maka aku tidak akan menikah lagi dan jika aku yang meninggal duluan engkau tidak boleh menikah lagi gitu saur Ummu Salamah teh saur Abu Salamah kumaha saur Abu Salamah jika aku meninggal duluan menikahlah lagi dan aku doakan mudah-mudahan istriku digantikan dengan yang lebih baik lagi keren Pak
Aya bapak nu ngadoa kitu tulus mencintai eta teh Pak namina. Ternyata kumaha Bu ngantunkeun Abu Salamahnya, ngantunkeun Abu Salamah di Arab mah Bu taralami ngajanda 3 sasih masa idah beres bakal seueur nu sumping ka bumi maji. Maka Ummu Salamah Pak saatos beres masa idahna sumping Abu Bakar. Aku melamarmu. Punten Bu, doana tadi naon? Gantilah aku yang lebih baik. Ari Abu Salamah sarang Abu Bakar saya saha? Abu Bakar. Tapi sahur Ummu Salamah kumaha? No, thank you. Lah, syukron. Enggak Pak. Teu ditampi. Teras sumping deui pasaha? Umar bin Khattab. Umar sareng Abu Salamah langkung sae keneh. Umar kumaha saur Ummu Salamah? Halim. Tidak. Teras nu katilu sumping nu ieu mah hese ditolak. Anu sumpingna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak. Bade nolak kumaha? Upami Abu Bakar mah Pak, walaupun langkung saya daripada Abu Salamah masih aya ngemut keneh. Umar sami masih ngemut keneh. Ieu mah Rasulullah manusia yang paling baik, paling sabar. Wah, tos we taya bandinganana Bu ya. Makanya riosna kumaha Nabi mangga maknya abdi nolak karena pamundut Nabi mung punten abdi mah pecemburu. Teras nu kadua abdi mah gaduh putra opat pamin telepat mah 5 apa putrana teh. Padahal yuswana teh henteu sepuh da. Benten sabaraha tahunnya. Pokona mah Pak nalika hijrah ka Madinah yuswana teh 28 tahun. Beratos nikah sarang Nabi teh yuswa 31 tahun. Ummu Salamah teh putrana tos 4. Teras saur Ummu Salamah teh Nabi abdi mah pecemburu. Kumaha saur Nabi Pak? Aku akan doakan engkau supaya tidak cemburuan. Beres Pak. Nabi ngadoa ka Allah, ya Allah mudah-mudahan Ummu Salamah tidak cemburuan. Leres Bu tidak pernah cemburuan. Tas nu kadua tenang anakmu 4, aku pun lebih banyak daripada itu. Urang babarengan we beres Bu. Siap gaskeun nah jadi kadinya itu. Jadi we engke bahasana Ummu Salamah ya, tetapi Ummu Sulaim, oh emut engke tabu 10 di Tasik Ummu Salamah. Beli pada sumping ibu-ibu. Di sayuran di Caket Jogja Mitra Batik, nya abi ngaos ibu ka Jogja gitu ya tuh. Tas Bu. Naon di kama salil jasadil wahid kadah saling mencintai seperti tubuh yang satu idastaka minhu udwun jika salah satu merasa sakit anggota tubuhnya tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar sadayana jadi muriang humma muriang sahar teu tiasa kulem ibu bapak kantosnya abdi mangemutan ustad hese sare kunaon Bu muhun kamari katingali mani capek katingali teu damang abi mangemutan we gitu tak eta teh Bu sesama muslim ieu mah nya kadang kawis boro-boro ka batur sepuhna teu damang ih kulem we Pak tibra teu aya masalah Pak luar biasa. Tapi walaupun cenah konsep ieu teh Pak ku orang-orang liberal mah di ieu diprotes hadis ieu teh cenah lamun semua jadi sakit atuh saha cenah nu ngajajabna ka dokter. Mun ayeuna sadaya teu damang, abi teh ibu teu damang, abi ngaraos teu damang. Heg teh aya nu teu damang saurang, Pak, pangaosan kosong tah Paji. Kunaon cenah ieu teh teu ngaraos, aya nu teu damang. Sanu teu damangna, itu tetanggi urang teu damang. Oh, paingan teu ka masjid garering sadayana, sanes eta konsepna. Tapi merasa kita bagian darinya, bilih teu acan lalandong taros atau selandong teu acan. Bilih teu acan tuang bade tuang naon. Komo paminu kitu teh janda Pak. Ya balik di kadinya itu Pak, salah sawios amal soleh pahalanya sangat besar tapi dianggap biasa saja Pak. Menyantuni janda eta teh pahalana seperti umroh jihad. Tuh Bapak untuk umroh candugi atuh kitu Mas. Santuni janda anak yatim. Luar biasa. Ngan di urang mah eta teh kebaikan yang tertolak eta teh Bu. Kamu cenah kalah menyantuni janda, aku gitu disantuni. Ya apaan kamu mah bukan janda. Nya cek istri sok kitu ibunya. Hari nyantuni nya dari urang mah salah Pak. Engke eta mah bahasana khusus.
Lajengkeun di dalam hadis nu sanes al mukmin lil mukmin kal bunyan, mukmin sareng mukmin teh seperti bangunan yasudu ba'duhum ba'do yang saling menguatkan. Kartos Pak ta ieu nu namina bakal kenging rahmat teh lamun urang bersaudara orang beriman teras urangna damai Pak kuat tah siga peureup Pak tuh. Bangunan ieu ge Pak terdiri dari kenteng sanes kanten ieu teh seueur pisan bahan-bahanna pasir, semen, keramik ngahiji Pak jadilah bangunan yang indah. Tak kitu upami teu ngahiji teu indah itu Bu. Tah ieu teh Ibu Bapak ka dieu teh sadayana niatna hiji lillahi taala, acukna teu kedah sami. Bararentennya Bu, cobi upami disamikeun SD. Itu budak SD seragam Pak. Urang mah sanes budak SD seragam ngandugi ka SMA eta teh naon ngajarkeun disiplin Pak. Tos beres eta mah teu diseragam ge teu nanaon. Ibu sakola SD, SMP, SMA anu terkekang nu mana upami dibandingkeun sareng kuliah? Anu tilu Pak, terkekang atuh. Seragam. Oh, ibu teu diseragam, seragamna teu aya isin teu lamun nganggo seragam sanes. Tuh, ayeuna ibu ka dieu benten-benten isin teu? Tuh, Pak. Jadi sakola teh mending keneh teu diseragam, Baji. Teu isin, aya barudak sok kira seragamna teh Pak kotor ataupun tos lami, bodasna teh beda, lusuh. Isin eta teh Bu. Terus warna upami nu benten-benten mah seringna teh dina warna pramuka, sok seueur benten. Abdi kantos gaya Pak jadi pembina pramuka. Teh eta teh nya nu awewe gero. Ieuna salah meser gero. Nah cenah ustaz cenah ditilik-tilik asa beda ieu mah cenah punya istri. Nya da abdi teh apal Bu meser we abdi teh da bade jadi pembina pramuka. Dan itu seumur hidup abdi ngan 3 kali. Jadi pembina pramuka Pak. Seumur hidup deg-deganana. Luar biasa. Abi wani kena jadi imam di masjid Pak daripada guru jadi pembina upacara sieun salah. Jadi ibu mah upacara nu teu nanaon, jadi imam rese mantak di dieu mah aya hebat. Jadi Pak Haji mah hebatnya jadi imam, nya jadi pembina. Keren. Luar biasa. Nabi mah hese teraskeun hadis terakhir. Tuh, Bu anu terakhir masih gak kita apa? Jari jemari ngahiji. Qala Ahmad hadasana Ahmad bin Hajjaj. Terusnya hadisnya panjang. Janten Abu Hazim pernah mengatakan Rasulullah bersabda sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu ya orang mukmin dari kalangan ahli iman bila dimisalkan sama kedudukannya dengan kepala dari satu tubuh. Ya. Janten min ahlil iman bimanzilati ra'si minal jasad. Urang teh Bu dianggap ieu tah mastaka ya lamul mukmin li ahlil iman, maka mastaka teh bakal terangeun Pak naon nu diraoskeun ku jalmi anu iman. Kama ya lamul jasad lima fi ra'si, sakumaha upami mastaka teu damang maka sadayana jadi teu damang. Ibu kantos dari waos ari eta dina mastaka sanes di dieu Bu dina mastaka eta teh. Maka naon-naon nu dina mastaka mah Bu nyambung ka mana? Sadaya saawak-awak muriang. Ibu kantos lieur. Ayeuna rieur henteu? Alhamdulillah sehat. Tapi gaduh artos. Saalit seueur. Aya nu saalit, aya nu seueur tuh ari ku ngaos mah jadi tenangnya. Jadi mending ngaos we sadi dinten teh Bu. Teu gaduh artos ge. Tuh, Ustad mata paleun cenah abi teh lieur ieu teh keur kapikiran ketos beres ieu masak naon, tuang naon budak isuk jajan jaba poe Senen riweuh. Riweuh punya upami nuju Ahad teh dinya ngemutan enjing teh wah. Teras Bu, ta eta iman bersaudara. Kumaha upami aya pacengkadan Pak? Pa aslihu baina akhawaikum. Upami aya nu perang, upaya nu pasea sok diislahkeun, didamekeun Bu. Kieu yeuh ari si itu kunaon keheuleun ka abinya nya atuh mantes we teh da itu mah kitu emang jalma kitu pika keheuleun kalah dipapanas. Upami nu sumping teh kieu nah kunaonnya si itu teh keheuleun ka abi henteu sanes keheuleun nyaaheun ka urang. Nyaeun kumaha kamari ge nyentak abdi muhun ngan cara ngemutanana eta mah nyentak nu juga duh masalah.
Asli mah bager pisan asli nama. Hagu eta teh namina ngadamekeun, tapi dia cenah ustad bohong. Bohong cenah eta teh. Henteu Bu, eta mah kenging dina surat An-Nisa ayat 114 boleh berbohong saat ada yang berperang, Pak. Bohong-bohong itu boleh. Jantan beberapa tafsir Pak menafsirkan surat An-Nisa 114, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Ngadamekeun jalmi Pak dugi ka ngadamekeun mah tiasa nganggo bohong. Sami sareng Bapak upami nuju tuang teu enak. Mama raos pisan tuangeun teh. Padahal teu enak we. Kenging eta teh. Nya siga ibu-ibu punten Pak, iya, sensitif. Ibu-ibu upami berhubungan badan dengan suami, ibu mah nu penting suami sudah dibahagiakan ibu beres. Padahal ibu tacan beres. Nah bohong teh ibu. Bohong, tapi itulah kebaikan. Gitu Bu. Walaupun dina hadisna untuk ka bapak-bapak janten benten deui Pak. Jika engkau sudah selesai tapi istrimu belum selesai, selesaikan gitu Pak teteh. Iya mah hayo selesaikan jadi rep kerek punten Pak, nggak boleh teteh. Ya orang teh aing ngangkan muslim Pak, komo ieu mah jeung dulur sakasur di Pak ieu mah. Jol ditinggalkeun we Bapak teh korok. Ih korok di ngorok. Abdas heula lamun teu ibak oge. Kecup keningnya ucapkan hatur nuhun. Mani hararese. Gengsi cenah ustad ngucapkeun hatur nuhun kuduna ge istri nu hatur nuhun pan eta teh nafkah ti abdi. Lamun nafkah mah Bapak yakin eta nafkah sing bener. Berarti si ibu can beres ke nafkahna. Kartos Pak. Da abdi cenah ustad kumaha atunya? Henteu kumaha Pak. Dalilna kitu. Ngan ibu-ibu mah balalager, ustad nu penting mah salaki geus aman. Tos we kitu. Ibu malangki protes urusan eta. Balalager ibu solehah ka surga sadayana Bu. Ngan bapak tapawur teu ka surga kumaha ibu teh diantep wae lamun aya salah teh yang diantep wartosan ku ibu harewosan. Jadi ge Bu, hayang capek teu, ayah capek teu, bapak capek teu, bilih capek ulah dipaksa gitu tuh Bu. Da sok ngaruh pami capek teh. Gaskeun wayahna ieu mah. Teraskeun wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Semua urusan saur Imam Dukasir la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Ini merupakan tinggal ibu saur Imam Dukasir di ujungnya, ini pernyataan Allah yang mengandung kepastian. Allah mah pasti masihan rahmatna, tinggal dipaki atuh. Nagara urang, keluarga urang, Pak, daerah urang bakal jadi kenging rahmat lamun beriman teras bersaudara menjaga perdamaian. Tos Pak ruh tungsur ta rahmat. Ieu teh janji Allah. Ngan seuseurna jalmi teu yakin kana janji Allah kitu we Pak eta teh. Ta abdi mah sareng Bapak Ibu jalmi nu iman tangtoskeun pancegkeun urang mah jalmi anu iman bakal bersaudara kadituna bakal naon damai dina urusan naon wae Pak. Mudah-mudahan ku Allah digampilkeun. Atas sehat-sehat sadaya Ibu Bapak. Mudah-mudahan panjang yuswa urang dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti eta mudah-mudahan urang kenging barokah, rahmat kalih kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Nada sapunten aku lu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.